Harinyi Maria, harita teh keur asruk-asrukan di pasir. Di marana hidup teh anak king. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra dongeng anu tetep satia. Urang daraskeun hanca dongeng dina carios Rusia Tanah Warisan bagian anu ka-27. Carios anu katunda, Nyi Maria heran kadatangan Nyi Warni anu tara-tara ti sasari. Harita teh Nyi Warni beuki deukeut ka Nyi Maria. Kumaha terasna ieu carios? Sumangga nyangakeun dongengna. Punten. Pokna sanggeus aya hareupeun Maria. Mangga, bade kasaha? Hoyong pepang sarang Nyi Maria. Leres iya bumina kitu. Eta semah nunjuk ka Maria. Panonna melong kana beungeut kawas nu hayang apal kana rupa. Leres, mangga calik. Nuhun Nyi Maria. Sonagar semah teh geek diuk dina papan anu geus herang. Panonna rarat-reret nitenan kaayaan di eta imah. Ari Maria heraneun terus ngadeuketan diuk hareupeun semah. Bade aya pikarsaon naon, Ce? Ih, nya anu we atuh Nyai. Puguh ece teh geus lila ngadenge beja. Yan imah ieu geus aya anu ngeusian. Ngentara aya sempet hayang ulin teh. Nya ayeuna rada salse ieu. Kabeneran deui Nyai aya di imah. Samemeh ngobrol, nepangkeun heula. Ngaran ece Warni. Terus ngajak sasalaman. Hatur nuhun, Ce. Ih Nyai, ece geus ngadenge beja. Magarkeun teh Nyi Maria nuju ka musibahan. Jang udawa maot aya anu ngaroga hala. Atuh anak Nyai duanana eungit deui. Ce milu sungkawa. Ngan teu bisa ngabela. Ukur milu ngaduakeun. Moga-moga barudak sing buru-buru kapanggih deui. Sumuhun, hatur nuhun kana piduana. Jep jempe Nyi Warni teh alak ilik deui kawas aya nu diteangan. Maria hatena jadi curiga sabab semah teh aneh. Omonganana teu pati nyerep kana hate. Kawas anu geus meunang ngapalkeun, kawas aya anu mamatahan sabab ari bijil tina ati sanubari mah moal kitu. Ngan Maria teu bisa nanaon iwal tinungguan kana pakarepan semah. Ieu imah teh asa tiiseun nya. Kawas anu leungit sari, ilang da ngiang. Asa-asa mata keeng. Eta deui karasana ku ece mah geeuman pikasieun. Naha nya lila ting kosong kitu. Pasti imah model kieu mah aya jurigan. Sabab ceuk omong kolot, lamun aya imah kosong leuwih ti 7 poe 7 peuting, bari jeung parabotna naon, sok dieusian ku juri cenah. Naon margina, Ce? Kieu sababna teh, Nyai. Ka imah kosong mah unggal peuting teh sok loba anu lalar liwat, pagaliwota jeung urang. Ngan teu kaciri teh ya apan, da jurig mah apan bangsala lembut. Jadi eta anu pasuliwer teh sabangsaning jurig atawa jin. Arwah anu marakayangan atawa siluman anu teu barogaeun tempat pikeun cicing. Ceki dalang mah teu boga imah geusan bumetah, suwung sawung geusan matuh. Jadi we teu puguh dumukna. Nu matak lamun aya imah kosong teh sok pada ngadodoho. Tak kitu. Terus, kumaha, Ce? Saterusna, lamun manggih imah kosong teh sok resepeun. Terus cicing nepi ka isuk. Dina mangsana brai beurang arindit deui. Peuting kadua daratang deui. Isukna brai beurang arindit deui. Kitu we salila 7 peuting. Lamun peuting kadalapan kosong keneh wae eueuh jelema anu ngeusian, eta jurig teh matuh, bebetah, teu ka mana-mana deui. Lamun dina hiji mangsa aya jelema ngeusian eta imah, maranehna ngerasa kalindih atawa asa karebut nya ngarondel kanu nyicingan sangkan teu betaheun.
carana rupa-rupa. Ngan anu jelas mah aplikasieun. Da puguh jurig atuh. Tah gitu Nyai. Nyi Maria ngahulang, kaget ngadenge beja kitu teh. Asa teu asup akal, asa hese kahartina. Tapi pikiran Maria keur kaweur, da puguh sasatriweuh teu bisa milih nya jeung lain, teu bisa ngabedakeun salah jeung bener. Untung teu gelo oge ceuk kasarna mah. Ari ayeuna ngadenge kitu, atuh mani ngahulang. Huyuhan Nyai mah. Dalam muningang ka ece mah. Wah geus kabur ti bareto oge. Moal betah cicing di imah kieu karena nahaon nyiksa diri. Komo ayeuna mah ngan sorangan, salaki eueuh, budak teuing di mana. Wah, nya mending indit. Ari Nyai boga keneh indung bapa atawa henteu? Gaduh. Boga keneh indung mah, mending balik ka kolot. Tong nyiksa awak sorangan. Nah habet asa kabina-bina teuing. Da kudu ngareunah cicing di imah teh. Loba jurig mah sare oge moal tibrah. Dengekeun omongan ece anu nyaah ka Nyai. Imah loba jurigan mah tinggalkeun we. Ulah sok diajar bodoh hirup teh. Keur naon nyar-nyar pibahayaeun. Ceuk pamikir ece mah kajadian kieu oge gara-gara maksa hayang cicing di dieu. Coba lamun ti bareto indit. Meureun budak moal leungit, salaki moal maot. Cing sok pikir, ari geus kieu kumaha. Maria ngahulang deui tarangna kerung. Lantaran semah teh anu ieu mah lain ngahibur. Boro-boro daek ngabeberah tapi kalah nyingsieunan. Menang sajongjongan mah Nyi Maria teh tu ngomong, sabab mikiran omongan Nyi Warni anu memang ngandung racun teu asup akal. Sanggeus rada lila Nyi Maria ngomong, Duh, kumaha ari geus kieu? Pindah mending oge lah ngabelaan saha deui. Maria jempe deui panonna melong kaburuan. Omongan Nyi Warni teh asa seukeut, babari pisan nancebna kana hate Nyi Maria. Dina pikiranana mimiti ngalangkang aya tekad hayang pindah. Nyi Warni nu ngahaja datang ka dinya meunang pancen ti Ki Gorda, sabab barang Nyi Maria ngahulang teh manehna mah kalah marah mai bunga. Terus ngomong rea-rea deui anu eusina nyunutan hate Maria sangkan indit ningkalkeun imah, disingsieunan, dipapanas, dibibira sina teu betah di dinya ngarah indit. Sok pikir deh ku Nyai, rek naon cicing di dieu sorangan. Nah moal keung saban poe cuang ciungan sorangan. Ngabelaan saha, nungguan saha. Lamun aya nanaon, saha anu rek nulungan. Kumaha mun aya anu ngaroga hala, nah rek kuat nyangareukanana. Pindah mending oge lah, ngabelaan saha deui. Nyi Warni terus ngagosok ngomongna darianaker. Hate Maria geus goyah, tapi can meunang putusan. Pokna nya deui dibarengan ku hate anu was-was loba kahariwang. Tapi kuring teh menang amanat ti Kang Udawa. Lamun kuring ngarempak amanat salaki, sieun doraka. Amanat? Amanat kumaha Nyai? Amanat inu geus maot. Nah digugut teuing. Laksanakeun sotah lamun matak untung. Hari matak cilaka jeung pibahayaeun mah keur naon? Geus lah ulah mikiran amanat. Mending oge pindah-pindah. Kajaba lamun Nyai hayang cilaka. Eta mah urusanana beda deui. Ece mah lain ngusir, lain mematahan teu bener. Ieu mah bakat kumelang jeung nyaah ka Nyi Maria, bisi kumaonam. Ngadenge omongan Nyi Warni kitu hate Maria mimiti curiga. Sabab omongan Nyi Warni bet jiga anu maksa, beda jeung obrolan biasa. Tungtungna Maria kalah ngahulang, teu hayang ngaladenan deui omongan semah anu ngomongna ujug-ujug pikapusingeun. Da ece mah ieu teh rek ka warung, bade pamit. Ngan samemeh pamit, hampura ece kumawantun. Tapi da teu aya maksad pipilueun kana urusan batur. Wani kedalisan teh dume bakat ku nyaah ka Nyai, melang bisi cilaka. Sabab Nyai di imah ngan sorangan, ari imah geuman kieu. Pek pikirannya,
Uci permios, reka warung heula terus balik. Teu nunggu jawaban, leos indit maningingkig teu luak diuk deui. Atuh kacurigaan Maria beuki banget. Jadi teu percaya kana omonganana. Panonna melong jajab anu indit ku paneuteut. Ya Allah, ku araraneh jelema teh. Nah mani keukeuh nitah indit, dakwah urusan jeung maneh. Wawuh ge henteu. Cek Nyi Maria ngomong sorangan. Sanggeus rada teger hatena terus luntang lantung di buruan. Nya karasa sepi, keung eueuh batur ngomong. Tapi aya oge sumanget anu hayang neangan anakna. Tapi nah aing teh bet gumantung teuing ka batur. Ti bubudak oge aing mah geus biasa capek gawe. Tara ngandalkeun wae tanaga batur. Matak naon mun aing indit sorangan. Sugan we budak teh kapanggih. Nya mending oge indit jeung tibatan ngahuleng wae di imah mah. Da moal aya anu nulungan. Cacap ngomong kitu, terus unggah heula ka imah, jandela ditutup-tutupkeun, panto dikuncian, geus tarap timah beral miang, niatna rek neangan nu jadi anak. Kocapkeun Nyi Warni anu tas nepungan Nyi Maria. Bohong, henteu ka warung. Sabab kalah terus ngingkig balik ngajuk-juk ka imahna. Datang-datang teh bus ka jero, kebat ka kamarna, barang bre, dingon aya nu ngarengkol, tapi henteu sare, dakatara panonna meletet. Basa ngadenge hordeng nyerelek, beunta bari curing hap. Hehe, kumaha Nyai, hasil? Moal teu asil atuh. Ulah disebut Nyi Warni anu bisa malih warni. Mun teu bisa kitu-kitu acan mah. Tembal Nyi Warni bari gek diuk sisi ranjang. Ari lalaki anu tadi ngarengkol hudang lalaunan paromana marah mai. Suraseuri amis budi leungeunna ngaragamang kana cangkeng Nyi Warni. Terus ngomong rada ngaharewos. Kumaha kira-kirana? Daekeun indit atawa moal Nyai? Jigana mah daekeun. Da tadi teh si Maria ngahuleng bae. Kumaha ayeuna? Nya duka teuing. Akang rek kaditu ayeuna rek dibuktikeun. Nah pagawean anjeun teh hasil atawa henteu? Jung ki gorda nangtung tapi dipuntangan ku Nyi Warni goledag kana kasur. Golepak Nyi Warni oge ngagoler gigireunana ari leungeunna uyup ayap. Hehehe. Lah, keun bae moal waka indit. Da nya isuk keneh ayeuna mah. Keun we engke beurangnya. Tunuh keneh ongkoh. Nya. Nah, tuh rurusuhan teuing. Tungtungna Ki Gorda jeung Nyi Warni silih rengkolan dinggon padahal mah harita teh beurang. Panon poe geus beuki luhur panasna mimiti moreret. Anu sejen mah arinit ka sawah atawa ka kebon digarawe sakumaha biasana ieu mah kalah ngahenen di enggon. Beurangna kira-kira mengok ngulon Ki Gorda ngereles turun ti imah Nyi Warni terus ngablesat lumpat ka imah Udawa blus ka pakarangan langsung ka tukang mapai sisi pager. Barang nepi ka deukeut pawon alak ilik nitenan kaayaan di dinya. Tetela jempling eueuh jelema. Jeleng ngadeuketan lawang pawon terus noong eueuh sasaha. Aman. Eueuh jigana si Maria teh. Rek ka mana cenah? Nah indit kitu atawa keur ka warung. Tapi paduli teuing. Anu penting mah aman. Ki Gorda ngomong sorangan terus maksa muka pantau pawon. Ngan hese tulakna pageuh. Tapi teu eleh geleng. Terus ngeplos ka kolong, geus aya di kolong, nyurungkeun papan anu geus dicirian, blong molongo, horeng panto Rusia anu geus disayagikeun paranti ka jero imah. Atuh teu lila oge geus aya di jero, alak ilik nitenan kaayaan di tengah imah. Parabot ngayang, kaciri tara aya nu beberes, runtah ngayang. Bener keur kawer si Maria teh. Tapi manehna teu meunang betah di dieu. Lamun usaha si Warni teu hasil,
aing anu kudu ngusirna. Kitu cek Ki Gorda bari terus naik ka para maningan saterekel. Geus aya di para cicing sabab didinya geus sadia tempat anu meunang haja nyayagikeun pagawean dira jeung sabda. Ki Gorda kalayan sabar nungguan nepi ka peuting. Ari Nyi Maria harita teh keur asruk-asrukan di pasir, nyuai-nyuaikeun kebon eurih jeung manjah, teu nolih kana kacape, teu mikirkeun kana kasalametan dirina, sabab panasaran hayang manggihan anakna. Ti barang jol tepi kaburit terus ngider teu malire kana nanaon. Eureun-eureun soteh sanggeus surut panon poe, tongeret geus reang di sarada, reg Nyi Maria eureun. Tapi panonna mah masih keneh rarat-reret nitenan kaayaan didinya. Ujang, Nyai, di marana hidup teh anaking? Ieu emak datang. Kadarieu anaking, kadieu. Cek Nyi Maria bari cari nakdak, ras inget basa keur dibaberi ku musuh. Harita teh kadenge keneh basa Ahmad mak-makan bari muntang kana bajuna. Karasa keneh asa tukangeun, kadenge keneh asa karek cikeneh. Tapi kajadian geus kitu nyatana Maria kudu papisah jeung nu jadi anak. Sanggeus sadarian harita teh maju ka burit, Maria mudun deui bari mawa hate anu sedih jeung nalangsa. Sing sabar Ujang, Nyai. Keun, emam moal cicingeun. Rek terus ikhtiar. Hidup kudu balik deui ka lembur. Kudu babarengan deui jeung emak. Maria terus lempang, sedengkeun kaayaan beuki burit, malah mah akhirna reup poek beurang kaganti ku peuting. Sesa-sesa cahya layung ngelemeng keneh di tebeh kulon, lalai rabeng haliber nyameran rametuk. Kira-kira wanci isa Maria nepi ka imahna. Geek diuk, ngahulang sorangan, nangeui gado bari ngalamun. Awakna mimiti karasa lungse, sirah berat asa mepeg. Ras deui inget kana naon-naon anu kungsi kajadian. Kang Udawa, naha nasib urang teh nepi ka kieu? Naon anu jadi sabab? Naha saha anu hiri dengki ka urang teh? Duh Gusti, abdi tulungan. Maria ukur bisa sasambat, geus kitu bus ka tengah imah, uyup ayap neangan kayu api, gur ngahurungkeun lampu di imah caang, geek diuk ngalamun deui. Dina kaayaan kitu Ki Gorda anu geus lila nungguan kacida bungaheunana. Sabab Maria geus datang ka imah, malah mah harita teh nogel noong ka handap nitenan Maria anu keur ngalange sorangan. Can init keneh wae wawelek teh. Kunaon betah-betah teuing di dieu, sakitu salaki geus modar teh, anak geus leungit, tapi masih keneh ngajedog wae, gerentes hate Ki Gorda bari terus cengkat. Ki Gorda mikir, naha cara kumaha nu leuwih alus, sangkan Nyi Maria teu betah cicing di dinya. Tarang Ki Gorda kerung, lila-lila nyeh seuri sorangan. Ayeuna waktuna pikeun nyingsieunan si Maria, langsung kuleungeun aing. Sabab manehna keur kalut, keur kaweur, keur bingung, keur teu bener pikiranana. Rasakeun sia. Ki Gorda terus mapai lalaunan, geus tepi kaluhureun Maria, terus ngodok saku bajuna, manehna geus mekal bungkusan ti imahna. Teu kungsi lila, brug, ngahaja brug-breg di para. Atuh maninga gebeg Maria teh, reuas anu taya papadana. Lantaran keur ngalamun bet aya sora anu ngagebrug di para. Terus tanggah bari ngaleper bakat ku sieun. Barang breh aya nu ngalai beureum jiga getih. Celak maruragan ka handap. Maria nepi ka molotot bakat ku heran, kaget di barung ku sieun. Aneh aya getih ragrag ti para. Ya Allah, eta teh getih naon? Ih. Maria ngabiri gidig beungeutna sepa jajantungna wuwuh ratu. Tapi sanajan sieun oge panonna tetep melong kaluhur, ari nu jiga getih ngalei beuki loba.
Sakecelak marurag. Lila-lila kocak Mariah ngejerit bari nungkupan beungeut. Tolong! Tolong! Terus lumpat ka tepas sieun anu taya papadana geus aya di luar gegeroan menta tulung kadenge kanu jauh. Kaparengan harita teh ronda geus aya anu bijil. Malah Mang Bahri anu kagiliran ngarona peuting eta teh. Manehna ngarenjag reuwas terus silih pelong jeung baturna. Der, koder, maneh ngadenge anu menta tulung? Yang ngadenge atuh Mang da teu torek. Tapi sadati imah den udawa, sahanya asa keung kadinya mah, Mang. Ah, make jeung keung sagala. Hayu urang ka ditu. Embong sieun. Maneh mah melang kaneng Mariah euy. Mangkaningan sorangan. Hayu tuturkeun dewek. Mang Bahri ngagedik indit ngajugjug ka imah udawa. Atuh Qodir oge kapaksa nuturkeun. Dina hatena mah sieun keneh bulu punukna mani muringkak ting puriding. Tapi sieun cicing sorangan mah deui akhirna nuturkeun ka Mang Bahri. Baranggok ka hareupeun imah. Mariah keur gera-gero bari ngadeg-deg pikawatireun. Aya naon, Neng? Aya naon? Tulungan, Mang! Tulungan! Sumuhun, aya naon? Mang Bahri colohok panonna melong ka Mariah. Aya getih nyarak celakan ti para. Oh. Hah? Aya getih? Yai. Nah, ujug-ujug aya getih kitu. Tuh, Mang. Kade cek uing oge. Duh, sieun ieu bulu punuk mani muriding kieu. Hi, sieun uing ge Mang. Qodir undur-unduran da puguh geus sieun ti tadi keneh. Ngajedog, Qodir. Nah kawas lain lalaki wae maneh teh. Mang Bahri, tulungan! Mariah turun ngadeuketan ka Mang Bahri. Tiluan nangtung dihareupeun tepas, panonna melong ka lawang tengah. Mang Bahri panasaran hayang nenyo sorangan. Tapi bulu punukna asa kanel ka sieun teh kalah nambahan. Anu ngomong diburuan kadengieun ku Ki Gorda atuh manehna mani kakarot. Amek karona anu datang kadinya sabab acara manehna asa diganggu. Setan teh, saha anu kumawani ka dieu Awas ya, diwarah ku aing. Kereentes hate Ki Gorda bari ngedepong di para noong ka tengah imah. Tapi can aya nu katempo lantaran Mariah jeung Ronda masih keneh diburuan. Ari Mang Bahri lila-lila mah tetek deui hatena. Manehna beuki panasaran hayang nenyo sorangan kana getih anu disebutkeun ku Nyi Mariah. Dir, urang kajeroyo, urang ilikan euy. Nahanya aya getih di parah, asa aneh tuh da euy. Embong sieun. Pirahku Neng Mariah ngabohong. Leres, da sanes ngimpi, Mang. Nanging, bilih teu percanten mah, mangga tingali ku Mamang. Hongkoh, bilih abdi salah teh tenjoan. Ceuk Nyi Mariah, manehna rada teger hatena da geus aya batur ayeuna mah. Lain teu percaya ka Enden ngan hayang ningal. Panasaran Mang teh. Mangga kalebet. Mang Bahri maca bismillah, terus unggah ka tepas. Qodir luak liuk sieun aya jurig ti pipir imah, gancang nuturkeun ka Mang Bahri. Atuh Mariah oge nuturkeun deui, tiluan arasup ka tengah imah. Baranggok terus tangga, nya we aya keneh anu ngalei di luhur, masih keneh nyarak celakan ka handap. Yeay, da nya dir, da nya euy. Getih eta mah. Duh, nah getih naonnya? Matak muringkak bulu punuk euy. Duh, uing mah komo sieun Mang. Ieu bujur mani rerempodan. Hayu urang balik. Sieun.
Kehola, can sidik pisan. Panon Mang Bahri melong kana getih. Ongkoh sieun, tapi penasaran keneh. Nya dina waktu anu sarua, Ki Gorda anu nyingsieunanan kekerot ambek. Sabab gesidik anu kadinya teh Mang Bahri. Si Bahri gelo sia. Awas ku aing. Gerentes hatena bari terus narik napas. Geus kitu ngagerem handaruan nepi ka ranteng urat beheungna. Gebeg Mang Bahri ngarenjak. Kitu deui Kodir mani ngadeg-deg. Balik cek malik terus lumpat keluar. Nenyo kitu mah Mariah oge nuturkeun bari gegeroan siunun. Anu akhirna tiluan ting belecet ninggalkeun imah. Panto oge teu ditutup-tutup acan sabab sieun teh. Mang Bahri jeung Kodir lumpat ti paparetot. Mariah meh-mehan ti jongklok bakat ku gancang lumpatna. Cakakak Ki Gorda seuri. Sabab kumanehna kadenge anu tiluan teh ngabecir lumpat ngajauhan, kabur teuing ka mana. Hahaha. Hehe. Puas ya. Rasakeun ku sia. Keun imah rek dikunci ku aing. Geus kitu mah Ki Gorda teh turun cerut kana papan langsung ngonci panto anu ngageblag muka. Geus kitu bijil tina liang Rusia anu blosna ka kolong tea. Harita teh Ki Gorda ngablesat ngudag Mang Bahri rek disingsieunan sakalian. Tukung silila oge Mang Bahri jeung Kodir katut Nyi Maria geus kasusul. Kapanggih teh keuting berengbeng lumpat di jalan gede muru ka garduh ronda. Ki Gorda make heula tergos hideung. Geus kitu luncat megatan pijalaneun Mang Bahri. Kolebat jeleg nangtung di tengah jalan. Nulak cangkeng bari ngagerem. Modar sia Bahri. Reg Mang Bahri eureun panonna buncelik. Kaget nenyo anu ngabedegah hareupeun. Bari jeung teu kanyahoan ti mana jolna. Gero ngagorowok minta tulung. Wow! Tulung! Tulung! Jurig! Jurig! Tulung! Aya jurig! Kodir ngabecir lumpat, ari Mang Bahri jeung Mariah mah kasima manten. Boro-boro bisa lumpat, kalah ngayak-yak bakat ku sieun. Ki Gorda maju lalaunan, karawak nyekal beheung Mang Bahri. Giriwil dijungjungkeun ka luhur. Suku Mang Bahri roroesan sabab ngagantung. Mang Bahri rek ngagorowok, tapi ti corona asa nyocokan. Jaba eungap deui, panon bencelik leungeunna ngaleper. Kurang ajar sia, ronda edan. Dicekek sia ku aing. Ampun. Keur kitu, burudul loba jelema. Malah mah aya anu mawa obor sagala. Lantaran ngadenge aya anu menta tulung, malah RT jeung ku sabana oge daratang. Ki Gorda teu tulus rek nyiksa Mang Bahri teh. Terus digubrakeun belesat, les teu kaciri. Mariah mah colohok we bari ngadeg-deg teu bisa ngomong. Rob jalma rea ngaronom ka Mang Bahri anu ngajongkeng di sisi jalan. Ku sabana colohok kaget nenyo aya Nyi Mariah di dinya. Ari Mang Bahri ngajongkeng teu walakaya. Neng Mariah, naha aya di dieu nen? Aya naon ieu teh? Hatuh, aya-aya wae. Mohon neng, aya naon? Paku, abdi tulungan. Di bumi aya jurig, aya getih nyarak celakan ti para. Ari ieu Mang Bahri dicekek ku jalma make teregos. Tuh, lumpat ka ditu. Mariah nunjuk ka kulon ka urut kaburna Ki Gorda. Ai, geus aya deui wae nu aneh teh. Beedas. Kumaha Mang Bahri deui? Nahana naonan ieu teh? Kumaha mimitina? Aduh,
Haduh, beheng nyeri, Pak Kowo. Alah, haduh, tulungan. Maaf. Mang Bahri marurung aduh-aduhan. Bari terus cengkat nyekelan behengna anu karasa nyeri jeung seueul. Terus pada nyekelan dibeyeng kuduaan sinanangtung. Ku sabana ngadeukeutan pok nanya deui. Aya naon ieu teh Mang Bahri? Aya jurig Pak Kuwu. Aya ririwa, aya bangsat, aya setan. Haduh, aya jurig. Ya beheng nyeri jurig. Aduh, ya beheng. Dicekek ku setan anu make tergos. Duh, alah ieum. Aduh, nyeri kene. Alah, tulung, Pak Kuwu, tulung. Atuh, moal salah setan teh datang deui ye. Pak RT, kumaha digeus kieu? Ku sabana ngareret ka RT anu keur colohok bengong. Ujang Nyai sareng mitra sadaya, dongeng dinten ieu sakitu heula nya. Insyaallah kapayun urang teraskeun deui. Kumaha jawaban Pak RT anu keur bingung? Anu kagungan jawaban mangga serat dina komentar nya. Sakitu anu kapihatur, permios, cag.